nyeri cangkeng betul awak babari hareng sirah kosong mineng oleh tekau pun lila nongeng tekau pun lila nongeng harus sebutnya gitu banyak pinju jona rampong. Satu kita dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala nabiyullah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Allah ya Allah, azza man ta'ala wa lahu sultanun ala jami'i khalqihi yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji kali syukur kepada Allah, kurang salah makhluknya patut berbayus dibandingkan syukur nikmat ya Allah. Diungkempel disarengan kumamanahan ikhlas dinararaga minyak dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia janten kali syukur kepada Allah barisi tapi kumandana dan nilai amal di payungan Allah azza wa jalla. Amin. Salawat kali salam yang tercurah kepada alam Nabi bini Rasul Firujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepulauan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, malah mandar agung harapan kali Tuhan. Udah sadaya khusus lumariung dengan pangaosan ayeuna. Diangkat umat kumantena di payungan Allah azza wa jalla. Amin.
Baris disafaatan kumantena jaga yaumil jazaa ya rabbal Adal kirom pangresa paman waktu panglas acara angajengan para alim para ulama kasepuhan di khusus ingkang raka ingkang guru ketua MUI di desa anu kecinten ugi bagus dihormat para pejuang-pejuang agama asatidz asatidah anu selalu berjibaku demi syiar agama anu kecinten ugi bagus dibanggakeun untuk kedaduan. Mudah-mudahan marana panjang barokah iswada sae mamanahan ikhlas ka Allah dina amalna sing janten suri tauladan ka masyarakatna mudah-mudahan ilmu dipibanda kumarantena dan dalil kana amal-amal marantena di alam rumah amin. Tercatat Allah aranjeuna kirenglengan min ibadiyas sholihin jalmi saroleh pandangan Allah kehilang aparatur pemerintah urang hadir untuk kita ibadah sedikit hormat jamaah ibu kali apa sepuluh wahano ucapkan nuanggang ngestokeun waktos ngestokeun emutan ngestokeun salira angkat kana kiriman pangaosan anu teu pinten ibadah sedikit hormat mudah-mudahan lengkap ulang sadaya tercatat dan amal saya di payudhan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alhamdulillah wa syukran alhamdulillah bil barakah ibu bapak ibadah biasa rumpaheun kana ieu pangaosan anu kuat mantap di Allah jeung bodohna masih direncanakeun hejo koneng beureum bodas korontok cek Allah kudu koneng manaon we jawab atuh naon we masih hayang beureum ge cek Allah kudu hideung manaon we tak kuduan qada qadar Gusti Allah dan di hadis mantengah marengkeun ibados biasa silaturahmi dina waktu rek boseneun rek teu boseneun urang dieu paduli teh teuing da ieu mah takdir Gusti Allah. Bosen teh ningali abdi. Kasep. Alhamdulillah jawabanna semangat. Semangat Bu. Jeung nawiskeun masih kene aranon. Abdi mun ngaos jeung mungkolot baradari ieu nemalanana kurang semangat. Ari jeung nu anon aduh asa jeung satria ngawurung teh kitu kan beda-beda wajah gitu semangat nama sami kan beda-beda we wajahna jeung satria depan dia mah hararieuh ieu wajahna nah kumaha make semangat urang prolog heula ngarahkeun nurutan ngaji jeung nu anu mah kahartos mastaka paningalna masih kene awas pangupingna masih jelas si bener tanagana jajal waringkas uangna ge anu serba bebas nutis anu nuhibu anu nuleuleus anu besok miluan gituan lumayan tuangeun ge nu anu mah serba bebas nu tiis nu panas nu leuleus nu heulah nu hibu anu digaras ku anu mah sabab jak-jak kuaringkas urang teh mangpang naon cenah mengpeung hirup memeh naon mengpeung mora memeh pipi manteng memeh mantap kurang mantap ngempeng dan dunia desa kedeung deui jagat teh runtah hancur duka dunia nu diheulaan hancur ka urang
urang buka urang nu miheulaan hancur ka dunya. Dados teu. Kumaha urang pangeulana hancur ibu umur geus 55 tahun tinggal 5 tahun deui dagoan. Wallah. Kapula sok tarik deui kana dunya kabur mah. Naon cenah? Nya kumaha ari nu psikolog, moro-moro ingin kana pengajian rada anyar nu psikolog. Nyeri tubuh, nyeri cangkeng, betul? Awak babari hareeng, sirah kosong mineng oleh, tekau pun lila nongeng, tekau pun lila nongeng. Terus sesepuhnya gitu. Banyak pinjul narapong remati encok jeung dada kosong aya seueur ditambah ku arara eta ditambah ku arara sebutnya gitu loh. Sing goreng teh eta ciri hirup moal lila ekatu sing getong ngaji samemeh inna eta samemeh inna lillahi. Kira-kira kapalan sabalik itu jika ada kebayang nama teta asal napa urang mah meumpeng hirup memeh meumpeng morak memeh meumpeng hirup memeh mah pipik masih kene mararanteng memeh peot da geus peot mah nyeri nyeri can awak babari hare sirah kosong mineng ol tekau pun lila urang pageus we iring ka sepuh Allahumma paksakeun Allahumma keureuyeun aya pangaosan aya taklim aya berjamaah dina kasaya paksakeun eta teh kasempatan. Punten ibu sok aya pangaosan mingona pangaosan sasihan ibu osok karena pangaosan mingona osok pangaosan sasihan alhamdulillah warnanya bapak-bapak abi lamun naros abi bari kitu eta kaji manggeus ku ahlina di dieu. Ibu punten abi naros pangjawabkeun. Ibu penting kene mana artosan ilmu. Ulah lain nanya. Karena ada bapak-bapak yang ngadengikeun dieu jawab ku ibu. Penting mana artosan ilmu. Jangan aja memilih pilihan dan susah pilih. Ngan lamun ku abi dites bakal kapangi kurang dia penting ke duit atau penting ke ilmu. Nya dites abi ayeuna ibu punten pangwalerkeun ani ibu neangan duit tiap poe kalau saminggu sakali. Ari neangan ilmu hujan tebatu panas tebatu capek katanya piduiteun di jodoh. Nah ari ngaji diwan tebak pilih misawur sakali deui penting mana ilmu jeung duit. Udah ibu urang teh nuju emut dilahirkeun baginda Rasulullah
pipi emut baginda teh lahirna. Ada apa di sosok baginda jeung naon efekna urang di emut dilahirkeun na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu energi positif ketika hamba anu naik hatena ka Allah jeung ka Rasulullah sokomo ayat takriman wa takriman ayat janji di mantena kana ma fil jannah mereka akan berserta kami sama Rasulullah fil jannah dina sawargana Gusti Allah. Pirakeun kami tarik diajakan ka surga ku Allah. Punten ibu nu tos sarengku hoyong ka surga. Ini hoyong ka surga. Sia di surga mah aya ini. Mudah-mudahan sing jadi ahli sawargana. Ada untayan dari ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad ya asyrafal khalqi. Maksudna teh anu dikakitu. Teh segan amat dina ukul qala yang qul qawala yang qul ukul dielal jadi qul ayat domir mustatir wujud wa min domiri roqima yastatiru al-amwa bintang tabin tasbur hitona kabaginda ucapkeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah lamun aranjeun bukti mika cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun kami sallallahu. Mun anjeun cinta ka Allah tuturkeun we kami yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal cinta ka aranjeun wa yaghfir lakum dzunubakum jeung bakal ngahampura dosa-dosa aranjeun. Alhamdulillah. Ibu siap tuturkeun Rasulullah. Siap tuturkeun langkah Rasulullah. Sing tarik atau siap tuturkeun langkah Rasulullah. Siap tuturkeun sopan Rasulullah. Siapa di dina hate menganggap baik Ulah wakananya ke masyarakat ieu tegal kiai siap tuturkeun sopan Rasulullah. Oh bosa urang ajengan Ahmad teu ngajawab. Kenapa orang pakai tuturkeun Rasul ibu punten? Juragan naon mangurja nyangemkeun Muhammadun lam yakun mislul lahu abada Muhammadun badilul ma'rufi wa karami. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun mislul lahu abada wal ayaman salawasa dalam segala aspek kehidupan dina holkon dina kulukon dadeg pangadeg sareng tabeat akhlak beda jeung makhluk seje ngan minimal suri tauladan aya nu tepak ka urang dina akhlakul karimana. Amin. Amin. Sopan Nabi jauh tage jeung kiai urang. Ulah jeung masyarakat jeung kiai kamu bios itu sepakat bios itu adiman cenah wangi kita sarua di rumah ulah nyalakeun abdi nyalakeun permohonan pada betul sabar Nabi Muhammad jauh tahe dan umatna jauh tahe urang sadaya hiji wangi Kanjeng Rasul teh punten ibu sok cakap sok kulem tapi manah antara kulem lam yahtali qattu tohabut lakon kabada jeung satulina punten sok cakap pada kegunaan mu'arud basyariyah sifat bangsa kemanusiaan nu teu batak nyacan kana pangkat karasulan kulem ngantuk angkat ka pasar biasa Rasul hiji waktos Rasul kulem kakuleman ladang ngantuk ngan Rasul biasa nyanak solenda imaman tidak oleh ngagantel oleh Rasul beda jeung urang solenda sok kalau enggak mati dari TK
nyari bakal di sore hati. Oh, so di sorban ulang dia berkarir. Kan sudah itu. Di Mekah ibu nama pantari nama jubah di Mekah. Rasul teh selalu ngagapek lidah, hiji waktos kantuk lidah solenda ngalungkung. Jadi nuju ngalungkung kieu sumping kucing ngiring pulang eta kucing dina solenda Nabi. Jantan solenda Nabi dipake sare ku kucing. Kira-kira kagak diturunkeun eta hadis. Urang di geus ngajawab itu kucing. Urang dia make sorban eta sorban di sarean kucing rek dikumahakeun kucing. Rek dikumahakeun. Rek diusapan kucing teh rek ditalapung. Dikumahakeun. Urang tinggal di kasabaran Rasul. Tong boro-boro ka jelema, ka kucing sekalipun sorban ku anjeun dianggokulem kucing. Rasul mah lain kucing nu digebahkeun sorbanna digunting satu kurang kucing. Aya kira-kira begitu itu. Udah aya ceritanya. Wah, ya Allah, kecanggihan sabar Nabi lain kumpul kepada manusia satu hewan tapi mah ihtimalul ada ala jamil anak sanggup nandangan pilara karena sakabe pilara ti sakabe makhluk na Allah lain jero so kurang maka hayang keur moe panen di macok hayang teu hayang kalian jawab dari rumahan ibu keur ngagoreng pedak pasti kana sarikeun kucing diheulangan mau bulu pedak keheul ka kucing. Ibu malah pare alus kampunganana bener tah buah naik kapare mun urang dieu molah gedang alus buahna lamun rek dipanen dihakan beurit keheul teh ka beurit. Henteu. Keheul. Si kurang akurkeun mun sebat abi aya akurkeun. Mohon gitu. Wios abdi nerangkeun kieu wios. Eta pare punten pare nu beuneur teh diakan beurit patarosana eta teh kahayang beurit atawa dititah ku Allah beurit teh. Kahayang beurit. Kahayang beurit dititah ku Allah beurit teh. Baca ibu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teu daya teu upaya teu gaduh kakuatan kecuali pitulung saha. Beurit moal bisa ngarengka, beurit moal bisa ngegel tanpa diberi kekuatan usaha. Jadi beurit teh kahayang manehna dititah ku Allah. Lamun beurit jadi keyakinan dititah ku Allah mau atawa ngagegel pare urang pipaneneun cing punten ibu kira-kira etika teu urang keheul ka beurit teu etika dalin kahayang beurit mohon gitu ngan pare pernah unjukkan ka Allah kumaha unjukanana ya Allah abdi teu ridho ku Gusti dibenerkeun ladang bener lare abdi ieu si mangsuin anu bogana nepi ka pohon surat pohon teh jampi ladang urus abdi teu ridho kudu dipanen ku si sungin abdi teh cek pare teh ngomong kitu Gusti teu ridho ieu pare teh abdi teh pare nu dibenerkeun ku Gusti dialak ku diicing nepi ka dipoe eta pare teh ladang moe abdi diicing jadi kebingungan abdi teu ridho Gusti kumaha atuh pare pikeun we cek pare teh abdi teh kabeurit daripada kasih izin tapi ka teu mingguan aya di dieu nu kitu aya ya betul mandi kene wae pare tinimbang mingguan mah isukan di aya tinimbang pamimpun aing panen mandi kene ngalaketan
malah di dia. Jadi itu nggak uang gedang dan ayah gedang di dia. Si goreng teh itu jadi beri teh dititah ku Allah. Oke tuh mari mari bikin we abdi teh ka beri lenjepan urang si goreng saha beri teh urang kene tadak maneh surat jam 3 nggarok wae mohon eta bare teh unjukan wasilah abdi Gusti ieu jelema hamba Gusti jadi putus hubungan jeung Gusti ladang ngagarok ladang ngagemuk ladang ngoyos ladang mirosea abdi cegedak itu jadi ngerangnya terus itu terus di situ ke hati yang disunahkan bu abdi gitu dia ada bahasa Arab kitabnya mengatakan dibaca Arab dan juga mencongeng maka hati gitu maka pantas bapak yang beri masalah hal minal kaon ilal kaon walakinal hal minal kaon ilal mukawin apa eta kaingan dulu nanti gegedang dengan sholat zuhur latar hal ulah rek indit anjeun minal kaon ti makhluk ilal kaon menuju ka makhluk walakinal hal tetapi anjeun teh kudu indit minal kaon ti makhluk ilal kawin menuju kana Allah menyintakeun eta makhluk sing tepi ka Allah ari lisan manikaya geuning loba-loba teuing ulang gedang teh kapan ngarah bisa sodak ngarah bisa jari bisa pakai ongkos kamadin haji jeung umrah ari ulang gedang tos sorak tahun mah goblok leres ieu disebut goblok goblok teh logor ari goblok teh we goblok teh logor teu beujeuh eta goblok teu beujeuh kana naon teu pas ka hukum syarat saur sepul tergiang ibu punten ulah sok ngenyak-ngenyak nu lain ulah ngalain-lain anu nyak salat hormat nyak geus aya jaminan ti Allah wajibna parduna syaratna rukunna geus pasti gedang maka karang piduiteun can jadi naon terus kakarang piduit lamun dipanen dibungkusan ukuran masukkeun kana mobil digiangkeun dianyuh ayeuna jadi duit teu anas ninggalkeun lohor geus tuh bias itu ya latar hal minal kaun ilal kaun walakinnal hal minal kaun ilal kawin ini kawinkeun dunia jeung akhirat abi rek naros ka ibu lamun hirup lalagasan teu gaduh caroge punten ibu bakal gaduh turunan moal dibalik moal lain kadinya dengekeun golos lalaki lalagasan azab lalagasan tegaduh bojo ke rumah tangga bakal boga budak moal itu udah demun kawin dengan akhirat ayo ulang balik tanah nepikakeun beukeut teh geus 3 tanah teu kawin jeung akhirat akhirat atuh moal bijil barokah moal teu kawin tapi terhadap tarik eta namanya ayo we ngona kawinkeun atuh dunyana jeung akhirat kana bijil anak mana anakna teh barkah ti Allah lamun kawin jeung akhirat ai kitu mah teu kawin teh boga budak kumaha rasional logika mah loba jelema anu durur nu katipu hayo we nu target hayo we nu omset boga omset gede hatena ngaleuwihan takdir Allah mohon gitu oh tadi mah
Jadi aing beli mobil dengan otak tungan kieu mah gedang. Jadi aing mah 3 ton sekali ngangkat. Yakin aing mah. Wah. Ayo lagu dipanen ku hileud lepok. Bios dilebokeun bios. Hileud. Ulah sok ngalengkahan takbir. Bijil we hukum. Naon hukum teh bingung, di mana bijilna bingung tinggal ya Ghazali. Tanda aya bijilna bingung, punten Pak jelema teu hidup kana doa Allah. Datang bingung. Fi ayyi mawdu'in fihi li dzikrillah wal ibadati. Sementara laisa laka illa qalbun wahidun. Kitu cara berpikir. Anjeun teh teu boga hate dua pun hiji jelema teh dibere hate teh ku Allah. Hiji. Lamun hate dipake ka bingung, kebek pikiran dunia, fi ayyi mawdu'in fihi li dzikrillah wal ibadati. Tempat tu mana dina hate lamun hatena kebek ka bingung, pikeun ibadah jeung eling ka Allah. Leres bakal bisa bingung hatena, bakal bisa ibadah ka Allah. Ieu teh liungan teh keraraga ibadah ka Allah. Lamun hatena keur bingung rek bisa ibadah kumaha. Itu konsep teh. Sadaya cek abdi cek Imam Ghazali. Nganeta teh cenah min babil mukasafah. Dina ilmu mukasafah. Mata pantas Rasul dilusurkeun ka muka bumi. Liutammimal makarimal akhlak. Nyampurnakeun akhlak ku kadua tekan. Akhlak anu mulia. Punten Rasul kajian di ulama Pak. Lahir dina sasi naon Rasul teh? Rabiul Awal. Rabiul Awal kajian di ulama punten. Sasi katilu dina taun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Atawa balik dina letah urang maulud. Mulud dina maulud dilahirkeun anak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisi kakarak mangya dengan masuk katilu tina tahun Hijriah. Kunaon make katilu Rasul teh utami barek nyampurnakeun agama. Lain berarti agama can sampurna ngan keur khalifah nu di kaum kabumi ieu dicontohan sampurna agama teh ku Rasul. Da Rasul teh laksana player nanti Allah. Upami ningalikeun dina kitab Tijah, kalam Allah mala sauta wala harfa leres teh. Teu aya soraan, teu aya naonna hurupan. Kalamun qadim teh la sauta wal harfa. Tijah. Geuning di urang cenah aya huruf hijaiyah. Ngabeul katingali hurufna dibacakeun aya sora punten Pak. Kalam Allah mala sauta wal harfa. Ayatna hurupan teh geus setel dina player. Mana playerna palagi nyetelna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwahyukeun ku Allah ngalapungan Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in. Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in. Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in. Saur Jibril teh baca ku ayat Muhammad ma ana biqari'in. Kami teu bisa maca Jibril. Ma ana biqari'in katilu kali. Ayat dina kajian fasir teh Iqra nukahidi Iqra nafsaka baca awak anjing. Kedua Iqra akhlaka baca kulawarga anjing. Iqra nukatilu Iqra ummataka baca umat anjing. Memeh kata pangga baca bela diri sorang. Memeh ka kulawarga teh diri enteungan. Memeh kata tangan kulawarga sensir ari kata tarik ari kulawarga urang pelakuna paneh. Mun mati pun buruk ngan sangka panji we ka hadis rawi saha eta. Tuglahu ulumul ulama bibanatihim wa azwajihim. Bakal dikalah dikunci ilmu para ulama. Pertama bibanatihim anak-anak naita ulama.
wa azwajihim dikunci menurut masyarakat ilmu ulama wa azwajihim ku bojo dari ulama kabatu sodako hari ajengan pendin benar channel lu mari puas Ganu dendam gotong royong mangga kasadena masyarakat ayeuna teh jumaah urang gotong efek teh ajeunna mah ngajendol dia ngomong nama ngopi waduh kau balik mulu dan ayeuna mah gitu siap bukan Rasul teh kajianana dilahirkeun dina sasi katilu ternyata rukun agama teh tilu hiji iman kedua Islam katilu ihsan maka urang eta rukun iman sabriti rukun iman berarti nyalamun aja ditarik rukun iman sabriti rukun Islam genep jeung 5 rukun ihsan teu nyaho tilu mana tilu ihsan mah hiji mana anta udallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka genep jeung 5 11 tambah hiji 2 lahirna tanggal sabaraha bulan kasabaraha katilu mana nu tilu teh iman Islam ihsan iman bagian tauhid Islam bagian fikih ihsan bagian tasawuf tekaji sia salat teu tasawuf tekaji wios tapi nyebut tekaji tekaji digugulung bikinna teu nyaho tauhid dasar sia kasar ibadah apa tauhidna pikirna apa tapi hatena jika kadong Allah tasawuf tekaji tak perlu diurun agama mah iman Islam ihsan anta udallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka seakan-akan ditinggali ku Allah moal barang gajul da hatena ditempok ku Gusti moal wani urangan timbangan bukan dagang dari tempok ku Gusti kunaon atuh urang make sok dijalikeun dina maksiat teh insan ini merepeh ini tos atawa keuheul bae larek keuheul gitu kapeupeun so udah diajar kawin ke dunia cara bidil barokah ari ngomong hoyong pinuh barokah ari lamangkahan teu jeung Islam kan teu kahati punten ibu boga cita-cita hoyong pupus tetepan iman sareng Islam namun ibu pupus hoyong tetepan Islam terpupus teh dicanak taruh dina jasad ku malaikat piwarangan Allah pas cekleut teh ngucapkeun 2 kalimat syahadat atawa ngucapkeun kalimat thayyibah la ilaha illallah cekleut surga kada halal jannah hayang cita-cita kitu ulah ngimpi ibu ari maot hayang islami ari keur ibu teu islami kan belekok ngimpi bae logika bu mun hayang Islam mau tak hirup ke hirup teh kunaon Islam abi rek naos ka dieu teh barolong teh aya ronokeun abdi geus bisa mah tata Islami tah tuh dari cita-cita hayang mau Islam kapan geus bisa tani teh secara Islami keur dikeureuyeun leres nu geus apal teh dilakukeun eta teh geuning haram kitu meuli lauk di balon teh. Atuh siap teh ulah kitu wae. Enak siap yos. Bae ambu boro balik ke naon. Mobil. Oh geuninganan teu meunang cenah ngaborong mau pentil keneh teh. Geus nyaho panayang mau tetepan Islam hayo wae.
Sugan teh cenah monang ke kamu sok itu teh orang. Baik kan siapa bengar-bengar eta. Rajin cenah wani-wani kitu teu wani main teh didenge. Wios kitu wios. Tinggal wios itu nyampurnakeun. Pokoke ajeuna nyanggep dina hadis. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus ku Allah teh kaduh misi Rasulullah rek nyampurnakeun akhlak anu sae. Rasulullah keto sae disampurnakeun ku akhlak luar biasa Rasulullah. Ya Allah teu pernah nyanggep anu nilai dan jadi maksiat. Teu pernah ngartekeun Rasulullah anu nilai dan jadi maksiat, teu pernah milampah anu nilai dan maksiat kata Rasulullah dimaksud ku Gusti Allah. Mata Rasulullah nuntut ka umat hiji nuntut teh kudu cerdas otakna, kadua kudu cerdas manahna, katilu cerdas lampahna. Sesepuh mah kudu pinter sirah, pinter manah, pinter pola. Umat Rasul. Eta contohna di baginda sadaya. Nu kumaha pinter sirah ibu si kuningan. Pinter sirah mah bisa apal mana nu alus mana nu goreng nyokot tu alus. Pinter sirah. Ibu saya mana punten lohor salat lohor teh awal waktu jeung jam 3 salat lohor teh saya mana? Awal. Hari ibu jam sabaraha salat lohor? Berarti ibu teh melengkung. Saya mana pamagat salat teh di imah atau di masjid? Berarti lamun salat urang salat di imah teh belum. Nyatu kita hidup kenanya menipuri bahasa kenaan kenal abang masjid tadi usianya. Mohon saya mana salat sorangan jeung berjamaah? Oh, kalau karate melengkung, untuk disunahkan itu. Nu pinter sirah teh punten ibu, nu bisa apal mana nu halus mana nu goreng, nyokot nu halus pinter sirah. Eta anjuran di Rasulullah. Memang Rasul kasihatan kufatona cerdas dalam semua aspek. Rasulullah itu cerdas. Otakna cerdas termasuk manahna Rasul teh cerdas. Nu kumaha nu pinter manah cerdas manah. Hoyong anu sae alim anu mereka hoyong bijil dan tina lisan tina manah. Hoyong nu sae alim anu awon pinter manah. Ari pinter pola kumaha selalu digawe kahadean tarawani digawe kagorengan. Nah yang jadi masalah problematik kedua aya panyakitan. Nu hiji mah aya panyakitan. Mana nu aya panyakitan pinter sirahna, pinter manahna aya panyakitan. Naon panyakitna pinter sirah poho. Naon cenah? Hilap naon? Bohong. Profesor doktor punten MSc MPD gelar narenjak Kiai Haji di Bereng Poho masih awal inget teh. Di mana aya poho inget? Penyakit. Ari pinter hate naon penyakit mareuwas. Naon cenah Bu? Ruas. Ibu teh bade ngahuapkeun sangu parantos dina panangan sareng rencana bade ngahuapkeun pisan tatangga agorowo ceuk tatangga ceuk budak dikuncung piluaseun sanes terus moal ngahuapna penyakit hate teh ari hade pola alus pola pinter pola kalakuan penyakit hate nu pinter pola mah selalu digawe kahadean tarawani digawe kagorengan. Sa contohna baginda Rasulullah da pinter pola. Kenapa make kitu aya motor buru-buru tawajjah hai susita fa innaka mansur berangkat jeung ngada kasisi pikir hak kulon gawe tangga kitu ka kalian tawajjah hai susita karep anjeun Muhammad Pak Inna kaman suku kami aja di dunia.
Nabi mah ya mujizat. Ari urang pan kakalean ka cilaka serius. Sugan teh pikeun aing baru di ala ayeuna keur teh goreng pas hareup aing anas dipanen anas cabe teh cenah teh dibeureum aing murah gitu. Tadi nama cenah teh ngaplopan ajengan tadi gitu baik kapan juga punten Pak pinter sila aya penyakitan pinter mana aya penyakitan punten tapi rek naros ka ibu-ibu jawab ke ibunya lu pinter jawab ibu saha pangeran urang teh jawab Gusti saha nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad patarosan berikut tak kunaon ibu jeung bapak bisa ngajawab kunaon bisa ngajawab pinter kunaon bisa ngajawab jawabannya sih beda dari babi teu pohong jeung teu leuwas naon jawabanna teh kunaon ibu make bisa ngajawab teu pohong teu leuwas da lamun pohong jeung leuwas apa bisa naon bener teu ayeuna ibu hoyong maot tetepan iman jeung Islam ditanya iman jeung ayeuna ibu ditanya keur nyase keur inget teu pohong teu leuwas teu santai punten ditanya saha pangeran teh Allah saha nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da teu moho jeung teu leuwas punten ketika aya pileuwaseun bisa keneh urang ngajawab Allahu Rabbi wa Muhammad nabi eta jawab ending jawaban teh di dinya abi naros deui ibu bisa ngajawab kunaon teu moho jeung teu leuwas teruskeun pertanyaanna kunaon make teu moho ingat sok pikir ulah dibawa belet ka masjid kunaon make teu moho tuh jawabnya ingat perlu pasantren teh ngarah pinter mana ibu bapak teu poho da eueuh pipohoeuna kitu kunaon ibu bapak teu leuwas da teu aya pileuwaseuna ayo jauh ayeuna ku abi dibawa ka alam bawah sadar mastaka geus nyangilah ngalel sampean geus ka belah kidul panangan geus dina dada napas sudah tidak terkendali paningal geus kurang kukupingan geus saru teu puguh sakarat teh ngaranna patarosan abdi pileuwaseun lain sakarat teh pipohoeun sanes pipohoeun jeung pileuwaseun punten ibu sanggup keneh waktu harita urang jaga ketika sakaratul maut ucapkeun Allahu Rabbi wa Muhammad nabi salamet jelema kuat kere ucapkeun kitu sabab aya pileuwaseun jeung pipohoeun geletuk ke bungkus jawi dicanak dimalian disolatan dihirup jadi pandu kifayah diangkatkeun ka pajaratan ka astana lep kana rongan dibuka khotbahna teh angkel kana taneuh dibuka angkel kana taneuh 7 rengkah anu nganterkeun ka pajaratan balik ka imah sewak-sewak jeung kohak datang dua malah samina munkar nakir bari mamawa gegenir punten urang sorangan datang dua malaikat bari mawa naon gegenir arek nakon ka urang pileuwaseun sanes pipohoeun sanes eta ieu jelema maka pantes di punten ibu di dieu anu maot sok kagintar nu maot aya pananya teh sok kagintar kok di mana paling-paling nu maotna di naon karena kita baca ku sadayana dina talqin aya bahasa fala yusihaka wala yurhibaka anjeun ulah kaget anjeun ulah leuwas da eta teh makhluk Allah duana nabi naon sabab mun leuwas moal bisa ngajawab ta'arqos wala tamutunna illa wa antum berat yang ngaji wala tamutunna teh berat berat finish na
mata kurang mah disuhunkeun husnul khotimah. Ya Allah pasihkeun ka abdi husnul khotimah sae tuntun. Paparingkeun Gusti kaimanan kaislaman kenapa dina dada ngan ibu lamun iman jeung Islam teu dirawat moal betahkeun dina hate ibu moal betah. Menjadi masalah hebat. Iman mada hidayah ya Allah. Islam aya kaifiat ti Rasulullah. Ihsan keur disuhunkeun ku tawakal jeung takwana ka Allah. Ngan yang jadi pertanyaan mun geus aya hidayah ka urang sanggup can ngarawat. Dari teu dirawat mah Bapak Ibu boro-boro kaimanan jeung kaislaman hayang we dipungkut tapi teu bener urusna beku. Minimal beku atawa hayang teh kabur. Dak kudungan para di parab. Beres. Mohon. Tayri kempel mi emun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh keur manaban kayakinan, nambahan hikmah, nambahan ilmu, keur ngarawat ngarumat Islam jeung iman jeung ihsan dina dada seba. Mata kudu wau jeung Rasul. Cara wau ka Rasul kumaha? Lain dijuk-juk kurang abring ka ditu da ongkos teh sabaraha jeung Rasul teh parantos fokus caritakeun, zikirkeun, piebut, pielih sifat-sifat anu salia di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dedeg pangadegna kumaha geus aya dina kitab dari para ulama teu kudu ngarang urang pada geus moal bisa ngarang paling-paling zaman ayeuna mah lain ngarang morong tinggal baca Qur'atul Mahabahna dibaca Al-Janjina dibaca osok diaraos muludan berjanji osok diaos Quran osok tiap dinten aya ngaos Quran osok ibu punten pun lempah sapoe teu wau teu maca ayat Allah punten ibu ieu teh ngajurung kana maksiat hayangna teh ngagosip hayangna teu tatangga mayu dagangna digosip eta di mana cenanya we purun asa hade dagang teh payu wae tuh. Apa-apaan? Sapoe ibu teu maca Quran poe kabeh. Bapak punten sadinten ulama ke saminggu sabulan teu buka Quran sapoe we sapoe bapak teh luput. 2 poe luput, 3 poe saminggu eueuh nepeng teu maca Quran poe. Bukan tempona teh dur. Biduin dimatiikeun teka ciri tatangga kaganggu teka ciri peulieun tatangga teka ciri tatangga kapalahan nu penting mah urang meunang bakti eta ulah atapunten al-musallim aya papatah summara'in hadhil a'dha al-arba'ata tuluy ku anjeun kudu raksa opat anggahota allati hiya usul nu eta opat teh anggahota teh jadi pokok panghal masalah nu jadi arif panghalang hamba ibadah ka Allah. Pana opat hiji al-ain soca kunaon make soca anjeunna nyangemkeun dina karangan inna midaruddin wa dunya bil qalbi sanyana muterna urusan agama urusan dunia teh bil qalbi dina hate urusan dunia aya dina hate urusan agama ge dina naon hate ngan fa'in sagolah pasti fa'in nama suglau pastina nungkulkeun kana eta qalbun al aksaru kaseseueuranana al ain eta teh maksudna nu matak ngumpulkeun jeung matak mangaruhan kana hate teh ladang panempo-panon. Ibu aya rasa hayang teh kana eta benda geus ningali. Da teu ningali mah teu hayang. Daras kitu.
budak mora ayeuna jarang ka Singapura, jarang ka mall, ka AP, ka Asia Plaza. Ka Singapura mah geus jarang ngan HP dipucet aya Lazada, aya Shopee, aya Blada, aya Bibi. Di tempuan nu teu patut dibeli ge da katempo jadi hayang dipesenkeun datang we paket 3 poe sakali jadi misalnya. Di ditu ai dia mah kudu teu usumnya. Sarua nepi ka dieu Lazada rugi. Kata ini pesen kana Lazada Allah. Panang katimah. Nu kadua naon nu rek jadi alim kana ibadah teh naon. Nu kadua punten Pak, nu kadua sajabat di AMD Al-Batu patuan. Duh kata Rasul maparing warning peringatan. Ihfadir raqsa wa mawaha wal batna wa mahawa. Raksa wajil mastaka jeung angga hota badan waya dina mastaka wal batna raksa wajil patuangan jeung perkara nusuk kalbetan kana eta patuangan kiwangeun jeung leuteun raksa. Bapak ulah tojo ato bati gede padang riba ulah tojo ato cilaha wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Raksa mastakana socana raksa lisana raksa pangupingna raksa saur Rasul jelema nu bisa ngaraksa mastaka jeung anggota wae dina mastaka kana ma'ibul jannah ngagetet jeung kami di surga bakat ku hese teu da urang papanon teh paluar hewan atuh dugi kakeun Jibili Rasul mah watak Jibili teh lain sunnah punten upami angkat Rasul tara wakil angkat teh Rasul mah Jibili eta watak teh sunnah ari watak Rasul dituturkeun menjadi teu diomongeun di urang peng tuturkeun ari kira-kira diomongeun mah beda jeung urang di Indonesia di apa beda zaman Rasul jeung zaman ayeuna punten Rasul tuangna teh ku di urang Jibili karakter Rasul watak ada di kitu kanjeng Rasul teh tuangna teh ku di urang kunaon make ku di urang tuangna Rasul da zaman Rasul eueuh lodeh ibu zaman Rasul mah teh acan aya lod naon di tuangna norma watak Rasulullah teh kuat ku di urang kada lodeh bisa tuturkeun teu kuat teh jadi masalah amrun Jibili itu kalau make bid'ah bari teu modal malah bid'ah mohon gitu Rasul upami calik Pak punten sila tutup Rasul mah watak Rasul upami calik nah kitu Jibili eta teh lamun urang sila tutup karena mangga teh janten pisaureun mah tapi kira-kira pisaureun mah dina pasamuan adat Sunda di tata urang mah Sunda kapan silana teh duanana ngadibrang sanes kitu udah diomongan atuh guru dan sila tutup ge sorangan mohon gitu punten Bapak Jibili Rasul di situ apa ini tinggal di usul media kanjeng Rasul Jibili upami angkat Rasul mah pananganna teu kepak tengah gantukir tengah yuk Rasul mah kamana panangan ditepangkeun ramo jeung ramona disimpen di belah pengker kok dina tonggo jika ngangkot pan lamun urang leumpang kitu teh jadi fitnah buku tuyul sia teh mohon Jibili sok di urang leumpang teh kieu saban leumpang da apal kana kisah Rasul jeung Jibili na nurutan Rasul ber leumpang di bawah nomah tuh tonggo cenah leumpang nage kitu paingan beunah sia teh leumpang tuyul beda daerah beda adat kahartos ngan Rasul tenang nyontohan dina ibadah sunah ngaranna suping teh dinten Senin jeung dinten Kamis Rasul teu luput dina saum Senin saum Rasul datang Kamis teh naon Rasul mah saum ari urang datang Senin we para teh kuing puasa itu itu terus jam 10 itu kelas ya. Hah? Jam 1. Jika kuat itu kuat bayar gitu. Bener.
Dah Rasulullah itu ya. Gak boleh Jibril bisi. Eta teh Jibril watak. Da urang masuk ngalakeun hukum bari eueuh dari sina. Abdi masa ibu pimpin maca sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina ditinggalin teh ku punten Muhammad Al-Bakri punten akmalna bila disiara lain masalah bid'ah jeung lain bid'ah masalah akal jeung teu akal ulah beda jurusan. Ya mana maca sayyidina bina ai maneh kana sayyidina abi maca sayyidina da Rasul ge Indonesia. Dadi Rasul make cenah teu aya. Oh, teu aya. Ari maneh pernah cek papangi jeung Rasul teu. Fungsi cek teh jalo ka makomna encan cenah ai mah geus cek teh ka ditu. Ka makom Rasul jarang. Ibu mudah-mudahan urang ieu sadaya sing biasa jarang ka makom Rasul. Ayeuna fasilitas umroh ibu hajian kada 30 tahun di kabupaten teh 22 tahun mudah-mudahan ayeuna 22 tahun anggosanana. Umroh we loba duit lah. Jual gedang teh. Bisi teu mah gedang jual jeung iwahna. Di mana cicing? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh makhluk nu paling sempurna. Punten ibu makhluk nu paling sempurna. Tutur katana lemah lembut. Aya Jibril mampu kurang diikuti teu mampu mah teu kedah diikuti. Urang mah sesuai jeung situasi jeung kondisi. Rasul angkat tara luak dieu. Ibu lamun bade nyebrang ke luak dieu dicilakaeun. Kena pos mulu dan urutan Rasul tungkul aya klakson teh teu didenge eta mah teu cerdas eta mata Rasul mah lain unggul aya Jibril tapi aya anjuran ka umatna dituntut kudu cerdas akalna cerdas pandangan cerdas kalakuanna. Mudah-mudahan urang endingna sing mampu ku Allah teh diberikan taufik didamel anu sae tebih di Allah. Amin. Nah eta teh ibu berdasarkan akal. Berjalan dina makula, lain dina susah. Berarti engineer akalna kudu main. Dimainkeun di mana? Dina ilmu jeung hikmahna Allah. Mainkeun akalna dina ilmu jeung hikmahna Allah. Mata dituntut cek ulama umat Nabi teh kudu berjalan dina makula, ulah dina susah. Ngan engineer akalna kapake. Lamun berjalan dina susah tahu terjadi takhayyulan hanya sekedar khayalan. Mun berjalan dina makula jasiman ada kepastian karena ladan engineer akal. Ari akal dibikeun ka jelema, dibikeun ka sato hewan. Sato hewan ge dibere akal kan beda-beda jenis. Naon cenah ibu? Beda jenis. Domba ge dibere akal ku alun kas beda-beda jenis akal dibikeun ka manusia jeung ka domba. Aya dibikeun ka domba mah akal teh tabi'i kana. Ada nu dibikeun ka manusia mah korisi. Perbedaan cek ulama tabi'i mah tabiat karakter kumaha maturna. Mata domba apalun jukut nu hejo teh jukut nu heurah cek domba kan beda domba tara-tatanya ieu jukut anu saha kitu aya domba nu sabdasanya ieu jukut nu saha nu penting domba mah dilem boh da cek domba menurut tabiatna kebiasaan nu hejo teh nu heurah. Punten ibu monyet diasongan nu hiji wadah teh eusina cau nu hiji wadah teh eusina emas monyet rek pilih mana? Bener monyet pilih jauh, monyet pilih jauhnya, monyet pilih jauh yang pilih emas. Bikane ka jelema cau sasikat emas 50 gram, ibu-ibu rek pilih mana? Alhamdulillah, kalau lain monyet terus itu, nggak pilihan. Akal nagori di engineer akal bermain. Lamun engineer akal terhenti mati aliran teu aya daya teu aya harokah akalna mati teu beda juga sama hewan. Leres gitu. Lamun ngalim nu penting mah hejo tara-taranya ieu teh sawah usaha akalna kamu saya penting mah hejo sia akalna.
maksudnya lain doi di akal teu beda jeung domba. Terus gitu, abi rek naros ka ibu-ibu punten, ari monyet sok ditium tara. Berarti lu tara ditium teh. Ayeuna tuh kieu ulah ditium, ibu monyet sok berjamaah salat di masjid tara. Berarti lu tara berjamaah teh. Engineer akal itu dituntut kudu harokat, sina gerak, sina haziqah, sina cerdas, sina seukeut, kumaha carana? Kumudawamah. Terus diasah. Ibu gaduh besok mintul, alit mintul, bedog mintul, asah terus bolak-balik nepi ka lecir eta asahan. Insya Allah boga harapan bedog teh jadi leres. Ngarang-ngarang nu seukeut boro-boro nu hipu nu teu as oge bakal lemes ka makna ku bedog nu naonna. Tapi kudu mintul boro-boro nu teu as tahu we bedog na mintul da teu lemes tapangna teh bucat tahu teh hancur ka budak. Leres. Otak urang teu hatiqah, otak urang teu cerdas, hancur boro-boro ukhrawi geus beda alam, dunia ge warna. Terus. Berarti cenah akan teh kudu pinter jago. Ada pinter mah kudu nyubri orang. Atuh hanya ulah hanya kalau ayeuna mah menghirup, memang si gentol pangaos arah resiko. Engineer akal buka kembali. Ibu kanu ngamudawamahkeun anak nu geus aya dina diri urang eta dawamkeun. Ibu uninga hukumna salat berjamaah naon? Sunat, fardu, makruh, haram. Wah iman dunya. Oh betul. Urang ieu bahaya ya kalau salat berjamaah, salat fardu di berjamaah teh hukumna naon? Fardu apa sunat? Nanti kataran ieu baik apa hukumna? Eta kitu gelo teh. Teu hayang apa kana perkara nu alus pancen kosu teh goreng. Ngan lamun teu hayang apa kana perkara goreng alus. Batur guyur ngomongkeun di Singapura teh nu keur ngadu pamongkeun bae wah hayang apa geus apa lah bisa hayang nonton gitu. Mohon batur cenah mareunang hadiah tina naon eta cenah aya door prize tina ban kemok asa hayang geus cenah geuning batur ge menang hadiah montong. Montong. Terus dimontongkeun montong. Kereketeun ibu montong. Eta teh ngikis perkara nu aya, ngajauhkeun perkara nu datang. Karunya abdi mah teu boga jadi kelit nu rek datang kahalangan. Rek di mana bogana jeung bisa ibadah kumaha ka Allah kahalangan. Moal deui moal. Montong. Ibu kamari di ditu mau usum bansos kabagean di dia bansos. Kabagean kabeh henteu. Maning kabagean, maning teu kabagean. Ibu-ibu nolong kabagean tuh haji cenah lumayan. Awas ibu. Bisi hate murekeun. Ngonci kana lawang rizki ti Allah kabeja. Wabi geus kabaca kitabna. Dibikeun ajengan aman kadesia cenah. Bisi boga hate dinakeun dang rezeki teh nepi ka mau berjamaah pelakok kitu lagi tuh kemarin. Nuntut rezeki saja. Rezeki teh ibu kabagi opat. Kabar bisa rezeki cenah. Hiji aya rizqul maksum, kadua rizqul madmun, katilu rizqul mamluk, kaopat rizqul maud. Sisa paling kali hiji berapa? 2 kilo apa? Berapa mata pun melakukan tetinakan jangan mun temelak teh asai kumaha cenah isukan mun tidak bubur teh bubur jika Allah teh kun etal yang rezeki ka urang teh atuh naleugi
manusia teh keur bae nu kabagian nu teu kabagian ulah jadi keul hate jadi pasea jeung tata nu kabagian manikot bunga nu teu kabagian jadi keul potong kitu keun we nu kabagian rezekina teh di dinya urang lain dirinya gede leutik kodok-kodok Allah nu penting selamat tina kacilakaan kenaon gede ge ari mata jadi rusak paleres itu aku Allah rezeki Allah teh ibu ya Allah abdi masuk ka Jepang guru-guru abdi sadayana pada malana teh urdip mah kuning ngagit mah ka masjid ka imah begitu pada malana teh eueuh ulang gedang make hektaran guru abdi di lejepan ku abdi ida bu brek rezekina teh bu brek sing horeng nu maksud mah geus pasti naon ari rizqul maksud rezeki nu dibagikeun ku Allah eueuh syaratan teu kudu taat teu kudu naon ibadah rek kafir rek mukmin rek muslim rek taat rek takwa rek rajut dibere rezeki ku Allah rezekina karana rizqul maksud cik naon ari Yahudi dirisian ku Allah teh Islam Yahudi teh sanes percaya iman kalau teu dirisian ku Allah dirisian ieu ngabuktikeun Allah teh bageur itaun nawal qabla su'al memberi tanpa harus dipinta Allah Ibu Allah Masur Al-Ghazali ahna min ummihi wa abi leuwihna tiri mang indung jeung bapa ka urang teh Allah teh ibu naros abdi ka ibu ari ibu punten gaduh ibu kene gaduh rama ari ibu kanu janten putra nyaah teu Allah maleuwih nyaah tiri mang indung ahna min ummihi wa dibagikeun ku Allah rezeki teu bersyarat rek takwa rek teu takwa rizqul maksud tapi nu tilu deui mah bersyarat mana nu tilu rizqul manmun ditanggung jawab ku Allah rizqul mamluk dipilikeun ku Allah rizqul maud dijanjikeun ku Allah mana syaratna ieu mah wungkul hanya orang-orang nu daek tawakal pasrah diri ka Allah jeung kanal takwa ka Gusti Allah ayatna wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa takwa ditawakal eta syaratna ibu dijanjikeun ku Allah anjeun bakal lugina rumah tangga tawakal ka kami ulah tatagenan kana harta mata pantes cek ulama lantarhal minal kaun ilal kaun walakinal hal minal kaun ilal mukawin anjeun ulah berangkat ti makhluk ka makhluk tapi kudu berangkat ti makhluk ka mukawin can urang teh are teh dipolakeun ditanurkeun binih jagung diibukeun binih gedang diibukeun diurus beres ngurus mana sangakeun ka Gusti menakdirkeun masalah sing ridho kana kodok-kodok Allah ditakdirkeun ku Allah panen alus buahna pasarna keur alus jadi duit alhamdulillah ditakdirkeun ku Allah geus digeguk wah guru teh kesang belaan mituhan nanya kitu di temaran keur fokus kana gedang nya kitu le padu ieu jeung ajengan da padu pakda teh nanya ka ajengan fokus kana gedang aya kitu mana aya nembok bahkan fokus tapi takdir Allah berkata lain punten takdir Allah berkata lain taribakeun dalil kayang kurang la haula quwata illa billahil aliyyil Gusti ieu abdi tarekah mah raraosan tos maksimal mana telangkung Gusti ngan Gusti langkung kuninga kapriyogian abdi teu sukses dina gendang datang ku takwana min haitsu la yahtasib teu disangka abdi mah nyontok kemun baik il almarhum almarhumah saur anjeunna punten Haji
kudu sing siap rek jadi ajengan mah siap panghina, siap kalapar, siap teboga duit ngan maneh moal matak teboga duit. Butuh ceradi karena duit teh kantenan. Di koyok seueur ieu mah. Adalah cenah kamu masih benar. Leuwih ikhlas kamu, leuwih gede urunna ti Allah. Rio hidup ya kene, rizqun minallah, tarajul minan nas. Nya eta kitu. Rizki mati saha? Kan datangna ti manusia. Kapan abi balik ti dieu rek mawa sabaraha coba. Minan nas rizqun. Kakara kahu dia Mahmun dijanjikeun ku Allah. Makhluk dimilikeun Bapa punten. Sok aya nu boga rasa ngambil memiliki kana harta aja. Kapan dimilikeun ku saha? Abi gaduh apaan sa? Cenah warisan masalah buat rek warisan. Warisan kitu dewe. Maju, itu tidak ada sebelumnya rasa memiliki, kurasa memiliki daik karawat daya teh makhluk Allah amanah dirawat polina berkala diganti kulena dipariksa gasna disingain gitu sanes wiperna di situ jalan cairna di situ ngocor radiator di saat dirawat terasa memiliki rizqun kita nggak kade sawah kana gedean nu nyalametkeun jeung teu nyalametkeun Gusti ibu ieu naon saya namina cai naon ieu ya naon cegara iya susu itu seperti itu udah dia cai naon upami abdi naros yakin teu ieu lamun diinum bimadaratkeun bimaslahateun abi yakin teu yakin bimaslahateun teu yakin bimadaratkeun teu lamun perkara mubah cek goyang teu yakin ieu teh bimaslahateun apa teu yakin bimadaratkeun tapi keun ka Allah tah urang teh can pikeun kumaha pikeun penta maslahatna ya Allah ieu cai nu baris dileut ku abdi paparingkeun ka maslahatan ka abdi tebihkeun madaratna da abdi teu uning ngamun dileut teh bakal maslahat fungsi rek minum gitu beakeun batur daras gitu eta nyukan paras mantap pilu heula Gusti ieu sanggup nu bade disiuk ku abdi paparing ka maslahatanna tebikeun madaratna ulah janten panyawat sing janten tanagi biasa ibadah ka Gusti siuk sangunan oh eta nu tukang teh goblok sia ieu urang mah kitu sanes mohon gitu itu terang manfaat di madaratna upami dileut ku abdi terang urang tapikeun we sok sasarangan si manfaat abdi bade dileut ieu si manfaat amin jadi mah rek dieu kitu bae ieu nu dicari naoskeun musik kuring nemet ti adu ikacet teh ayat dina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya kacacadan kasobahan kasolehan laku lampah katatang aduh ikapunten Gusti Rasul mah boro-boro saibu bagi boro-boro saagama sapate kadang Yahudi dibinaan mata pantes bahasana di Amoriado ku Syekh Yahya Ar-Razi termasuk di kitabna di Antaus Riyadhah Syekh Yahya Ar-Razi teh ihtimalul ada ala jamiil anam siap pandangan dilarang tina sakabeh alam tina sakabeh makhluk Allah anjamiil anam lain hukum di jelema siap pandangan diuci dibeurit dicucunguk disireum dibajing siap ditandangan dilarang da eta teh kakawasaan Gusti lain kahayang bajing mau kalau ka urang lain kahayang beurit ngagorowot pare urang lain kahayang cucu mirosea jeung ngaheurinan di mah urang lain kahayang kucing mau pedak bulu lain tapi takdir di Gusti Allah narimakeun rugina
Geus kukina hatena eueuh kakarak aya tempat digentik Allah jeung ibadah ka Gusti. Sok ibu lamun keur bingung. Allahu Akbar keur keheul ka salaki dari na hate teh kok. Beut ibu keur salaki keur nama. Allahu Akbar ya salaki. Aing teh kadang kumaha. Nyusul aing teh capek. Nyamu manehna teu sadar ngadon nyarekan pila kadar cenah sayur lagu ya tinggal punya kumanehna Allahu Akbar eta teh salat. Leres gitu aja. Leres gitu. Nempo tatangna ngagiwing keresek aya apel, aya anggur, aya naon di jeruk, aya daging, aya endog, aya beas. Dijingjing urang teu kabagean tina PKH teh. Tenarima karena kodok-kodok Allah pun terjadi bingung dina hati. Allahu Akbar. Lebeun siapa aing aya ngeling. Wah ini ditingging kahareungeunana aing teh kasih ngamal. Da ieu kabeuli eta teh ngomong sorangan. Terus fi ayyi mawdin dzikrillah wa saya gimana tempat hati urang pikeun zikir jeung ibadah kalau lamun aya humum ku ahliyahun. Lamun kitu haji teu naon cenah urang teu naon ngakudu daek tarima kana kodok ti Gusti. Kalau ngumpul kajina mah nganglah teu jadi bingung. Aing teh kerap cenah hati kan syukur geus kali. Ka atas ada geus kali setengah 11. Aku tenang kasuhun sakit itu kelebihan terus bios gitu bios wah betul mau menang deui mudah-mudahan dari setiap agama ulama para bantuan urang sing dipaparin taufik biasa dilampahan amin mahabbah urang ka Rasulullah si janten wasilah disafaatan jaga ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu kami aku hadana wa ya baik-baik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.